Midang deui, medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia kibaros sareng dua muridna teu tiasa mampu mayunan Marni anu salajengna Suwanti salaku murid atau salah sawios murid kibaros laporan ka Komara ngeunaan eta kajadian. Urang lajengkeun serial Si Konceleng dina jejer carios Putu Si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Arespati. Wargi Dahlia kibaros jeung Janaka akhir nama pada ngagarotong sarta dibawa ka jero imahna Komara salaku pupuh lembur. Peuting eta genjleung deui bae pangeusi lembur sabab anu ngabantu Komara ti paguron tapakosi teh tetela teu mampu nyangkalak atawa ngungkulan awewe aneh anu ngagalak saktea ngaran Nyai Wulung. Kalaya Nyai Wulung dina peuting eta jadi bahan caritaan sakumna pangeusi pilemburan. Sanggeusna aya di jero imahna Komara, harita Janaka pada ngubaran tatuna anu aya dina beuheung jeung dadana oge kadua sukuna anu kabeunangan ku cakaran kuku Ramona Nyai Wulung alias Marni. Sanggeus ngubaran tatu Janaka, giliran Suwanti anu dibere ubar atau diubaran iga burungna anu geuneuk kena ku tajongan Marni. Harita kibaros maksakeun maneh diuksila bari ngatur renghapan napasna. Hiji cara pikeun ngurangan rasa kanyeri balukar tina tatu di jerona. Sedengkeun Janaka jeung Suwanti pada ngariung ku Komara jeung anu sajena mangsa ditanggap obrolanana. Komara anu hatena panasaran ngeunaan kajadian anu tumiba ka kibaros jeung dua muridna harita langsung tumanya ka Suwanti. Jadi eta mah nya si Nyai Wulung teh wujudna jadi robah anu asalna awewe biasa jadi pikasieun kitu beunanya. Nya maksud teh warna kulitna jadi hideung siga batu wulungnya. Kuku ramuna oge ramona jadi bisa maranjangan jeung mondokan eta teh. Duh, meuni maruring kaki akang mangadengina. Jeung na oge eta wadukna teh dukating make ilmu naonnya. Sabab badi pusakana ki baros oge tetep teu mempan geuningan. Leres pisan, rupana eta Nyai Wulung teh jadi pikasieun. Badanan teu mempan ku pakarang Kang. Gerakanana oge mungguh teu tiasa diimbangan kacepetanana. Abdi sareng Kang Janaka kali ki guru teu nyangki. Manabi teh teu kitu kamampuanana. Kibaros milu mairan caritaan. Anu leuwih anehna deui teh Jang Komara. Eta anu ngaku ke Nyai Wulung teh sasatna keur beureuyeung gede beuteung. Waduh tapi eta gerakanana teu karagok jigana teh. Nah ieu anu jadi tambah aneh keur diri kula teh. Komara unggut-unggutan, beungeutna pias teu aya getihan, hatena sentar. Sieun ka hareupna lain sato ingon engkon ngungkul anu diarah, tapi jalma pangeusi lembur anu jadi korban Nyai Wulung. Waduh, nyaan bener-bener jadi ancaman anu ngabahayakeun ta si Nyai Wulung teh. Duh, kumaha tuh cara ngungkulanana nya? Kuring sieun ieu teh ka hareupna
Nyai Wulung lain ngan sakadar ngarah sato ingon-ingon wungkul, tapi jalma pangeusi ieu lembur oge diarah. Ku Kibaros otos teu bisa diungkulan yo. Komo meureunan ku jalma biasa anu aya di pilemburan anu sasatna saukur patani. Untung kene ieu ge teu aya anu jadi korban kagarangan. Ukurnya nang tatue hungkul. Aduh, saha atuh eta sabenerna Nyai Wulung teh nya? Jeung naon deui maksudna ngaganggu katenangan ieu lembur? Loba deui obrolan anu sejena. Ngaran Nyai Wulung terus jadi bahan caritaan. Kibaros oge tetep ngarasa penasaran hatena sabab kamampuhan Nyai Wulung alias Marni geus tepi kana tahapan ajen kasakten. Wargi dahlia caturkeun harita Marni anu geus aya di jero guha tempat cicingna. Sanggeusna beres dahar daging atah, harita bet ngarasakeun beteungna kuku sialan. Jabang bayi anu dikandungna motah bangun anu hayang kaluar. Dina kaayaan keur kitu, ku Marni harita kadenge sora Wisrawa anu jadi salakina. Saperti biasa, sora anu tanpa jirim mere parentah ka Marni anu jadi pamajikanana. Geus waktuna dina poe isukan si utun jabang bayi urang duaan anu dikandung kudu lahir gelar ka alam pawenangan Nyimas. Nu matak poe isukan geura kaluar ti jero guha. Anak urang kudu lahir dina amparan batu bulung anu disimbeuhan ku cai curug anu aya di jero leuweung alas Guriang Larang Nyimas. Anak urang duaan mangrupa orok anu luar biasa. Alam jeung pangeusina bakal ngabagyakeun lahirna anak urang duaan. Nyimas kudu inget kana amanat ti akang. Si Garang Larang ngaran anak urang, ngaran Marni jadi Nyai Wulung. Sakitu amanat ti akang Nyimas. Dina poe isukna luyu jeung amanatna Wisrawa anu jadi salakina. Bangsa Marni karasa deui beuteungna kuku sialan langsung harita kaluar ti jero guha alas larang muru ka jero leuweung alas Guriang Larang pikeun nuju ka curug Guriang Larang pikeun neangan batu wulung anu ngampar disimbeuhan ku cai curug Guriang Larang sarta di batu wulung anu ngampar teh kudu bisa dipake nyanda mangsa dirina ngalahirkeun. Marni akhirna bisa manggihan tempat anu marna. Kaayaan alam ngadadak robah. Poe anu tadina caang jadi ceudeuh. Mega hideung, dingding, dordar gelap, kilat ting baranyai. Angin ngagelebung. Cai anu aya di sabudeureun eta curug jadi motah. Sato leuweung di sarada. Monyet ting cerewet, manuk ting ciriwit, maung ting galaur, ajag leuweung pada babau. Marni mangunjar di amparan batu bulung anu kasimbuhan ku cai curug Guriang Larang. Awakna nyanda kana tonjolan batu bulung nganti lahirna si jabang bayi. Kitu kaayaan anu di parajian ku makhluk gaib. Teu lila jabang bayi anu dikandung ku Marni anu harita sakujur badana disimbuhan ku cai curug Guriang Larang teh harita terus lahir dina amparan batu bulung. Ngearna sora orok anu ceurik lir upama anu hayang nandingan kana gelebugna angin jeung sora motahna sato-sato pangeussi leuweung Guriang Larang. Marni neumprak bangun ku leuleus. Orok anu kakarak dilahirkeunana kasebolokan ku cai curug Guriang Larang. Dina kaayaan keur kitu katingali rentang-rentang aya datang opat urang jalma anu nuju ka lebah dinya. Obat jalma anu harita datang teh tayalian ti Nini Kanti, Abah Tumpak, Barjaya jeung Oom. Datang kadinya luyu jeung pituduhna Nini Kanti. Opatanana jadi pada gilig yen orok anu kakarak lahir tina kandungan Marni kudu ditumpas di ala jiwana sabab bakal jadi ancaman pikeun sakabeh pangeussi alam kahirupan. Waktu geus beuki deukeut jarakna, opatanana tambah sidi ka orok anu kakarak dilahirkeun ku Marni. Opatanana ngageter hatena ting puriding bulu pundukna sabab orok teh pakulitanana hideung meles teu beda we ti batu wulung. Sirahna dugul eueuh buukan nu leuwih kagetna deui eueuh tali ari-arian atawa bujalan.
orok teh eureun cerikna. Beuki nambah rasa kaget jeung muringkakna bulu punduk eta 4 jalma teh. Sabab eta orok harita buncelik. Panonna aya 3 anu hiji di lebah tarangna. 3 panon anu bolotot teh ngareret ka lebah 4 jalma anu datang bari nyarengeh pikasieun. Eta orok harita siga anu ngarti, terus lempang jajarik jegan sosolontodan nuju ka lebah dadana Marni. Bangun anu ngabejaan ka indungna, yen aya 4 jalma anu datang ka eta patempatan sarta boga maksud anu teu hade. Kangaranan orok anu kakarak dilahirkeun terus bari lempang sanajan jajarik jegan teu pati lancar mah tangtu be saha norek henteu kaget ningalina. Ditambah budak teh boga 3 panon anu hiji mah aya dina tarangna. Puguh be saha anu rek henteu seber ningalina. Anu leuwih kagetna deui mah Barjaya waktu merhatikeun kaayaan Marni anu geus robah sagala-galana. Corelat, silang, celegedan. Nini Kanti ngacorelat luncat dituturkeun ku anu lainna. Jabang bayi anu kakarak dilahirkeun kawilang orok anu bakal ngabahayakeun upama teu di telasan jiwana ti ayeuna keneh. Nini Kanti pancuh nangtung di hareupeun Marni anu harita ngoneal hudang bari terus mawa orok anu ditanggeuy ku dampaleungeunna langsung cicing bisa ngajaga kasaimbanganana. Nyai Wulung neuteub seukeut ka 4 jalma anu kakarak datang bari nyarengeh seuri. Andika ayeuna datang opatan nyaksian lahirna anak kuring si Garang Larang anakna Nyai Wulung. Nya diri kula anu katelah Nyai Wulung sarta ieu anak kula boga ngaran si Garang Larang. Rek naon Andika opatan datang ka dieu hah? Nini Kanti neuteub seukeut ka Nyai Wulung bari terus nyarita. Rek menta eta orok geura pasrahkeun ka kula Nyai Wulung. Yang tibatan eta budak ngan ukur bakal nebarkeun kajahatan dina ieu kahirupan. Abah Tumpak milu mairan caritaan ti Nini Kanti. Leuwih hade bikeun sarahkeun ta orok teh Nyai Wulung. Yang tibatan engke ukur ngaganggu kana katentreman jalma loba ah. Ngadenge caritaan ti Nini Kanti jeung Bah Tumpak, Marni ngan ukur seuri bari terus nyarita deui. Jadi Andika opatan ngahaja datang ka dieu teh hayang mateni ieu anak kula si Garang Larang. Bisa dibikeun lamun Nyai Wulung geus ngajampana jadi bugang. Lamun memang boga kawani jeung pangarti, coba geura rebut ieu si Garang Larang. War. Pakulitan Marni robah jadi hidung meles siga batu wulung. Panonna beureum burahay. Kuku-kukuna manjangan tanda Marni sayaga diri. Marni anu geus ganti ngaran jadi Nyai Wulung langsung nangtang ka 4 jalma anu aya di dinya pikeun ijen jajaten jeung dirina. Rasa percaya diri Nyai Wulung memang gede. Dirina boga kayakinan bakal mampu ngungkulan eta 4 jalma. Nini Kanti puguh be jadi panas hatena ngadenge caritaan seperti kitu. Harita ngacorelat luncat maksudna rek ngarebut si Garang Larang. Tapi gerakan anu dilakukan ku Nyai Wulung tetela leuwih cepet. Sabab harita nyaho-nyaho geus pindah tempat. Nini Kanti ngan ukur bisa nyamerang. Corelat cilek. Sukep. Gila bos curalit. Nini Kanti jadi beuki panasaran hatena. Harita maju deui narajang. Gerakanana leuwih cepet sarta ngagunakeun tenaga lapisan. Corelat cilek. Nambahan rasa kakaget Nini Kanti sabab tenggelan ampuhna anu ngandung kekuatan tenaga lapisan teh ditakis ku badan orok anu saolah-olah dijieun tameng. Tindakan anu ngan ukur bisa dilakukan ku jelema anu teu waras pikiranna. Tapi kejadian anu karanapan ku Nini Kanti matak aneh sabab waktu tenggelan ampuhna bantrok jeung badan si Garang Larang anu dipake nakis. Harita orok teh bangun anu teu ngarasakeun naon-naon. Malah sabalikna Nini Kanti anu ngabangkieun mundur ka tukang kadorong ku kekuatan anu siga malikan ka dirina sorangan. 12 bangkieun. Nyai Wulung seuri ningali Nini Kanti ngabangkieun awakna mundur ka tukang bari terus nyarita deui. Maneh kabeh memang belegu. Geus diomongkeun tadi oge. Mending keneh maju kabeh opatanana ngarah teu mijeun waktu teu pugu. Hayo maju maneh kabehanana. Abah Tumpak neuteub seukeut ka Marni. Hatena panas ku amarah ngadenge caritaan ti Marni anu nganggapna geus ngahina diri. Ulah waka sombong Nyai Wulung.
Eta orok anu dingaranan si Garang Larang kudu dipinasakeun. Sabab hirup oge engkenangan ukur jadi bibit berawit indung mururuso. Ini kanti milu mairan caritaan Abah Tumpak. Kadenge harita nyarita deui. Bener Nyai Wulung. Andi kalau hade ulah maksakeun diri ning hadapan kekuatan anu teu saimbang. Sok ayeuna mah pasrahkeun eta orok. Geus diomongkeun kita tadi oge. Marane sakabeh moal mampu ngarebut ieu si Garang Larang. Kajaba mun geus bisa ngabinasakeun Nyai Wulung anu jadi indungna. Anu matak montong saurang-saurang. Opatanana sakalian maju naraja karti. Srong trek serepet gulilap. Nikanti jeung Abah Tumpak kitu deui oom pada sayaga diri. Iwalti Barjaya anu katingali mundur ka tukang sigana bae kasima ningali kaayaan Marni anu geus robah sagarupana. Dina waktu anu meh bareng Nini Kanti jeung Abah Tumpak katut oom ting garajeleng pada maju naraja ngagunakeun pakarang andelan masing-masing. Nyai Wulung melakukan gerakan anu leuwih cepat. Cirimna lir upama jadi sababaraha hiji. Sanajan Nini Kanti jeung Mbah Tumpak katut oom nakar tanaga jeung pangartina, tapi pakarang anu keuna kana badan lawan henteu mempan, ngajadikeun tiluanana pada ngarahuh jero hatena. Ningali kaayaan anu nyalempangkeun, Barjaya terus unur-unuran. Di mana Nini Kanti, Mbah Tumpak jeung oom pada rubuh, manehna langsung bisa kabur nyalametkeun diri. Kitu ceuk pikirna dina waktu harita. Nyai Wulung memang lain tandingan tilu lawan. Mangsa Nyai Wulung ngalakukeun gerakan anu leuwih cepet bari ngabagikeun panarajangna. Tilu lawan geus teu bisa ngimbangan jeung nyingkahan panarajang Nyai Wulung anu akhirna pada ting jarengkang ka tukang silih susul bari ting galero nahan ka nyeri rubuh ngabebengkang luhur lemah. Ningali kaayaan seperti kitu, Barjaya geus teu miceun deui waktu langsung kabur ngaloloskeun diri. Jorelat sebut blot jeblot das shoot blot blot. Nini Kanti jeung Mbah Tumpak katut oom geus teu bisa harudang deui. Tiluanana pada rarubuh ting barengkang jadi korban kagarangan Nyai Wulung indungna si Garang Larang. Nyai Wulung pancuh dina tangtunganana bari jeung seserian. Sora sirina muh sawut jeung sora cai curug anu ngaguru. Tadi geus ngomong marane sakabeh lain tandingan si Nyai Wulung. Sakabeh jelema sanajan jago tetep moal mampu ngelawan aing. Hayu Garang Larang urang tinggalkeun ieu patempatan. Maneh ayeuna geus lahir sakedeung deui dunya bakal genjlong sabab maneh bakal jadi bocah sakti. Jorelat jeleng les ngan sajorelat harita Nyai Wulung geus eueuh eta patempatan anu dituju aya deui kajaba ti guha alas larang anu jadi tempat cicingna salila ieu, tempat anu bakal dipake ngasuh jeung ngagedekeun si Garang Larang. Caturkeun Barjaya anu kabur ngaloloskeun diri. Sajroning leumpang sorangan oleh teu ngarti sabab kaayaan Marni geus robah sagala-galana, malah kaayaanana jadi pikasieun. Sokomo ayeuna geus ngalahirkeun orok anu dingaranan si Garang Larang. Aduh, kunaonnya Marni jadi kitu ya teh. Bet borora katarik hate ka pentang rasa ningali kitu mah. Garila teuing Untung aing kaburu nyalametkeun diri. Lamun teu buru-buru mabur mameureun ayeuna teh geus pasti dah. Geus pasti ngajampana jadi bugang we modar pasina we aing teh deui. Amit-amit. Teu kacatur di jalana Barjaya akhirna nepi ka lembur anu dipupuhuan ku Komara. Di imah Komara waktu harita keur nyaritakeun ngeunaan kagarangan Nyai Wulung. Buktina Ki Baros jeung dua muridna jadi korban kagarangan Nyai Wulung. Tiluanana pada nyarandang tatu. Barjaya saterusna ngawanohkeun diri ka Komara bari
terus milu paguneman tumali jeung kajadian anu karanapan ku dirina di mana 3 urang anu nulunganana sarua jadi korban kagarangan Nyai Wulung malah nepikeun ka tilardunya. Ki Baros neuteup antep ka Barjaya bari terus cumarita. Oh jadi Nyai Wulung teh ngaran asli nama Marni ya. Jeung geus ngalahirkeun orok aneh jeung pikasieun rupana anu ngaran si Garang Larang itu teh. Barjaya ungeuk bari terus nyarita deui. Bener gitu Ki. Malah Nini Kanti bah tumpak jeung Kang Oom sobat abdi geus jadi korban kagaranganana. Numatak eta Nyai Wulung jeung si Garang Larang teh bakal jadi ancaman pikeun urang sarerea. Suwanti neuteup antep ka Ki Baros anu jadi guruna terus nyarita. Manawi atuh Ki Guru aya wewengan kedah kasaha kinten-kintena urang nyuhunkeun bantosan. Ari margi apaan jelas eta Nyai Wulung teh mangrupi ancaman. Memang tuh bisa diantepkeun ya Nyai. Eta anu ngaran Nyai Wulung teh. Anya dah. Kula teh jadi inget ka Ki Buyut Rangkata. Barena teh kawilang jago kolot anu tahapan ajen pangartina leuwih punyul batan diri kaula. Barjaya ungut-ungutan bari milu mairan caritaan deui. Upami kitu mah atunya kadinya be atuh urang muntang akal nyuhunkeun bantosan teh Ki. Suwanti neuteup antep ka Ki Baros bari terus tumanya deui. Ku emutan nah henteu langkung sae upami ditepangan atuh eta Ki Buyut Rangkata teh Ki. Da upama telepat mah Ki Buyut Rangkata teh masih katalian kawargian sareng Ki Guru sanes. Bener Suwanti. Ki Buyut Rangkas memang masih kaasup dulur jeung kula teh gitu. Ngan saha kira-kira anu bisa nepungan ka Ki Buyut Rangkata. Apanan kula mah masih kene tatu ieu teh. Barjaya nyarita deui dirina sayaga pikeun nepungan ka Ki Buyut Rangkata. Demi kapentingan jalma loba sawios sim kuring be atuh anu ka Ki Buyut Rangkata anu nepangan ka ditu. Manawi be atuh eta Nyai Wulung teh tiasa diungkulan. Ki Baros ungut-ungutan manehna satuju kana caritaan Barjaya. Ya ari boga karep kitu mah halus. Lan supaya henteu disaha-saha sakuduna mah aya salah saurang murid kula anu maturan jang Barjaya supaya ulah disaha-saha teuing. Suwanti ungut-ungutan manehna sadar nyata Ki Baros jeung Janaka moal mungkin bisa lumampah jauh sabab tatu na masih keneh acan cager bener. Di antara Kang Janaka oge Ki Guru tatu abdi henteu parna teuing Ki Guru. Kumaha upami abdi be atuh Ki? Mohon maksa teh ngarencangan Kang Barjaya supados ulah disaha-saha ku Ki Buyut Rangkata. Kitu oge upami Ki Guru ngawidian. Suwanti nawarkeun diri geusan ngabaturan Barjaya nepungan ka Ki Buyut Rangkata geusan dipenta bantuanana tumali jeung kaayaan Nyai Wulung anu memang teu bisa diantepkeun sabab mangrupa ancaman pikeun kahirupan jalma loba. Geuningan waktosna oge parantos teu nyekapan deui wae wargi. Aduh wayahna urang ngecakeun deui wae serial si konseling dinten ieu. Insyaallah enjing pageta urang ngalajengkeun deui. Atanapi dinten enjing oge urang tepang deui insyaallah. Pamugi sim kuring sehat sadayana wargi sarehat sadayana tiasa teras ngadongkeun dongeng Sunda Ti Dahlia atuh sim kuring tiasa teras ngasuh ngaping dongeng Sunda Ti Dahlia sing sarehat sadayana nya. Atuh sim kuring Punten Mary dinten ieu undur pamit haturun kana sadaya perhatosan hapunten tina samudaya kalepatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio Pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prungah go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda Ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia.
Wilujeng Kantun Permios.